Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaya puji mung kanggo anjeunna Gusti Allah anu Maha Kawasa. Salam kehormatan kasanggakeun ka junjungan urang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka kulawarga, para sahabat jeung umatna. Insyaallah kalebet urang sadayana. Amin. Anu kukuring dipika hormat Kepala RW sareng para Kepala RT, oge para saderek anu ngahadireun acara ieu. Kenalkeun nami abdi Raisya Kenes salaku wakil organisasi Karang Taruna RT 05. Dina kasempatan ieu, abdi hoyong sakedik ngucapkeun sababaraha kecap ngeunaan ngajaga keamanan lingkungan urang. Kumaha betahna cicing di parumahan anu aman sareng tentrem. Henteu aya anu ngancurkeun atanapi ngaganggu keamanan lingkungan urang. Nangging sesapikeun ngawujudkeun kasus kejahatan anu parantos kajantenan. Sakumaha anjeun parantos terang, aya seueur kasus kejahatan anu kajantenan di sekitar urang. Salah sahijina nyaeta kasus kamalingan. Nyatana, insiden maling parantos kajantenan di parumahan lingkungan RT urang. Sareng eta kemungkinan tiasa kajantenan deui. Teras, kumaha urang tiasa ngajagi lingkungan urang langkung aman. Nyatana, lingkungan padumukan urang gaduh satpam. Nangging kagiatan ronda anu dilaksanakeun henteu efektif khususna dina wengi. Kusabab kitu, langkung sae upami patroli ieu henteu ngan ukur dilakukan ku pajaga keamanan, tapi oge dilakukan para warga kalayan patroli wengi. Jadwal ronda keamanan oge kedah langkung diperhantoskeun sareng dijalankeun nurutkeun giliranana. Salaku tambahan, diharapkeun yen warga parumahan ieu oge tiasa gotong royong kalayan henteu ngantepkeun imahna teu dikunci, sareng nyimpen barang-barang anu berharga anu tempat yang aman. Kusabab kitu, hayu urang ketang keamanan perumahan urang ku mimitan ngalaksanakeun ronda wengi dibarengkeun ku patroli keamanan dina raraga nyiptakeun kaayaan anu aman sareng tentrem. Para hadirin anu simkuring dipika hormat, sakitu ti simkuring hatur nuhun parantos sumping kecap akhir Bapak angkat Karaja Ampat sate acan mulih di karantina. Upami kecap kuring lepat dihapunten sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.